Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak kelas 8 sadayana dalaramang atuh. Bapak ngadoa mudah-mudahan sadayana kelas 8 sing dipaparinan kesehatan di lahir dugi ka batin gitunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tepang deui sareng Bapak Eli Kustian di pembelajaran bahasa Sunda. Dina poe ayeuna urang sadayana arek ngabahas materi bahasa Sunda anu aya di semester 2 nyaeta ngeunaan carita pondok atanapi disingkat jadi carpon. Nah, murang kali kelas 8 mung sataacana urang nalukti kana materi carita pondok ti payun hayu urang sami-sami heula ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan urang dipaparinan ilmu nu berkah tur mangpaat. Hayu urang sami-sami ngadoa ngaoskeun suratul Fatihah satu uihan. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa orang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, murang kali kelas 8 anu ku Bapa dipikanya tur dibanggakeun. Ayeuna langsung wae asup kana materi nyaeta ngeunaan carita pondok. Aya nu nyaho di dieu carita pondok teh naon? Nah, carita pondok atanapi disingkatna carpon atawa lamun dina bahasa Indonesia mah sok disebut cerita pendek. Cerita pendek atanapi cerpen teh nyaeta karangan fiksi. Fiksi teh rekaan, wangun lancaran jeung kaasup kana karya sampeuran. Nah, rea nu nyebutkeun yen ai carpon mah karya nu populer. Populer teh terkenal jeung pikareseupeun. Pikareseupeun tuh pikasukaeun orang gitu. Lantaran eusina rea nyaritakeun kahirupan sapopoe, eusinya banyak menceritakan kehidupan sehari-hari. Dicaritakeun kalawan basajan, ringkes jeung mantak ngirut macana. Mantak menarik, ngirut menarik yang bacanya. Nah, disebut pondok teh sabab luyu jeung wangun caritana nu kaitung pondok. Henteu rea anu dicaritakeun. Biasana ngansa episodeun tokohna teh rea muser kana hiji dua kajadian. Jadi taloba kajadian ras galurna basajan henteu ngaran cabang. Taloba pundah-pindah latar sarta ngabogaan tema jeung amanah nu hayang ditepikeun ku pangarangna. Tah eta pangartian tina carpon. Piraku teu kaharti nya. Insyaallah kaharti. Sajabat tina pangartian dina carpon teh aya sajarah carita pondok. Orang kudu nyaho yeuh, kudu mikawanoh kana carita pondok. Sajarahna teh kumaha? Di dieu dijelaskeun. Disebut karya sastra sampeureun teh nu tadi teh pengertian lantaran pangaruh karya deungeun ti Walanda. Nah, aya kapangaruhan ti karya deungeun negara Belanda gitu. Belanda teh apa bahasa Inggris nama katelah ayeuna mah Netherlands, bagian negara ti Eropa. Nah, nya jadi tidinya awalna teh kapangaruhanna teh. Nah, terus harita istilah carpon acan tetela. Tetela teh belum terkenal. Masih disaruakeun jeung dongeng. Dongeng nya sok ngadenge urang dongeng. Tapi beda jeung dongeng anu caritana pamohalan teu kapaluruh nu ngarangna jeung sumebarna secara lisan. Beda tapi jeung dongeng antara carita pondok jeung dongeng mah
Ai dongeng mah carita teh pamohalan, ai pamohalan teh bohong gitu nya. Ai sedangkan carpon mah caritana direka siga nu nya kajadian. Terus aya oge anu ngarangna jeung sumebar secara tinulis secara tertulis. Nah lanjut. Awal abad ke-20 bekirea anu nulis carpon semakin banyak yang menulis carpon. Utamana sabada medal majalah papaes nonoman jeung parahiangan. Nah terus carpon teh rea dikumpulkeun sarta medal jadi buku. Ari buku kumpulan carpon munggaran dina bahasa Sundanya eta judulna Dog-Dog Pangrewong. Pangarangna anu isiana GS. Wedalan Balai Pustaka tahun 1830. Kitunya. Terus leuwih ti heula batan medalna buku kumpulan cerpen dina bahasa Indonesia karya Muhammad Qasim, judul bukuna Teman Duduk 1883. Jadi intina baheula mah cerpen teh sabab buku loba jadi dikumpulkeun jadi buku. Kitu ngaran bukuna carita pondok teh nyaeta Dog-Dog Pangrewong karya GS. Wedalna teh lahirna teh tahun 1830 gitunya. Nah sedangkan ai carita pendek adina bahasa Indonesia wedalna teh 1880. Nah jadi sangat jauh sekali gitunya perbedaan lahirna cerita pendek jeung carita pondok gitu. Jadi heulaan keneh carita pondok daripada cerita pendek. Nah eta sejarah singkatna dina carita pondok, mudah-mudahan tiasa di kahartosnya. Nah aya unsur intrinsik carita pondok sajabati tadi pengertian sejarah. Oke aya unsur intrinsik carita pondok anu kurang kedah dipikawanoh dipikanyaho. Nu kahiji dina carita pondok teh aya tema atanapi jejer, lamun dina bahasa Indonesia mah disebut ide pokok gitunya ataupun gagasan utama lah jeung sajabana. Nah keduana aya latar kabagi tilu. Kahiji aya latar tempat, aya latar waktos, jeung aya latar suasana. Misalkan latar tempat tuwung di hutan belantara, terus waktuna iraha bisa peuting, bisa isuk, bisa berang. Terus suasana kumaha, biasanya lamun di hutan kan suasana teh sok pikasieun, pikeungeun, loba jurig biasana mah jurig, kuntilanak, bolong jeung sajabana itunya tah latar. Nu katilu aya galur teh jalan carita teh bagi tilu oge. Kahiji aya nu merele teh maju, terus galur mundur jeung galur campuran gitunya, maju jeung mundur. Nu kaopat aya palaku atanapi penokohan. Nu kahiji aya antagonis, kadua protagonis, katilu tirtagonis. Aya antagonis teh nyaeta palaku anu jahat nya, palaku nu lamun di film-film maning urang sok ningali tokoh nanti jahat. Kemudian aya protagonis, nyata protagonisnya pelaku utama anu bageur nya, anu bageur. Kemudian anu katilu nyata tirtagonis mah hanya pelaku tambahan gitu. Nah lamun sok ningali di Indosiar mah ta film-film naon nu loba ning ayeuna, aya nu jahat aya nu bageur kitu nya. Nah anu kalima aya amanat. Aya amanat teh pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang carita pondok. Lajengnna saetos urang nyaho pengertian teras unsur intrinsik jeung sajarahna, aya lamun urang ke arek nyieun carita pondok kudu nyaho lengkah-lengkah nyieun carita pondok teh kumaha. Ayeuna dijelaskeun ku Bapak. Kahiji, nalika urang arek nyieun carita pondok, langkah pertama nyaeta neangan ide ilham. Nah biasana ayeuna ide teh biasana sok hese nya, sok hese neangan ide teh. Nah sabenerna mah teu kudu jauh-jauh nian ide mah, cokot we tina pengalaman pribadi, tina kahirupan urang sapopoe gitu nya. Terus ku urang direka-reka carita nu mantak ngirut, mantak menarik orang kita.
kahiji jadi neangan ide ilham, ide naon ya nu kurang arek di sarita teh rek ditulis teh. Kadua nyaeta nangtukeun jejer teh inti carita ti awal nepi ke akhir anu dijadikeun bahan ngarang carpon tina kahirupan sabudeureun di antara temana kulawarga, keagamaan, sosial, pendidikan jeung rea-rea deui. Jadi nangtukeun jejerna yeuh, jejerna arek tentang naon? Arek tentang kulawarga, keagamaan, sosial, pendidikan, apa jeung arek tentang naon gitu nya sok tentoskeun. Nyata nu katiluna nyata nangtukeun palaku atanapi tokoh jeung watakna. Nah, palaku teh kan tadi tuh jelaskeun anu ngalakonan dina carita. Nah, palakuna tentukeun misalkan 2 orang, anu hiji bager, anu 2 jahat. Nah, sok sapatos tentokeun. Terus aya oge palaku tambahan atanapi antagonis. Terus anu salajengna nyaeta nangtukeun latar. Tempatna di mana, terus waktuna iraha, jeung suasana kumaha gitu. Nu salajengna nyantukeun galur. Galurna rek galur make galur naonnya, apa galur maju, apa mundur, apa maju mundur. Tangtuskeun ya nalika urang arek nyieun carpon. Nah salajengna nyaeta nangtukeun pusar sawangan atanapi bahasa kulonna mah point of view. Pusar sawangan teh tilikan carita kitu nya. Misalkeun ayeuna anu jadi palaku hijina teh arek disebut urang, palaku kaduana disebut manehna eta kudu ditangtoskeun kitu nya, nangtukeun pusar sawangan. Anu salajengna nyata nangtukeun amanah. Tadi tos disebutkeun ai amanah teh pesen hayang ditepikeun pangarang ngaliwatan caritana kanu maca. Jadi dina nyieun carpon teh kudu aya amanah anu disampaikeun, anu pesan hikmahna anu menang diambil ku pembaca atanapi ku ningali kitu nya. Terus salajengna basa nu digunakeun. Nah digunakeun teh basa nu kumaha nu pantes, misalkeun dina carpon eta teh Bapak budak komunikasi jeung kolotna berarti ngake bahasa loma, bahasa halus gitu nya. Terus komunikasi jeung binatang berarti kudu ngagunakeun bahasa kasar. Ai kasato mah ka binatang mah teu kudu ngagunakeun bahasa loma atanapi bahasa lemes. Tanu terakhir nyaeta nangtukeun judul. Sanggeus urang nentukeun latar, terus nentukeun galur, amanah jeung tema, tokoh jeung sajabana, maka pasehan judul eta karangan anu kurang ak ditulis teh, carita pondok anu kurang ak ditulis teh judulan. Judulna atana naon wae judulna mah kumaha rencana urang arek nyieun carponna kitu nya. Nah eta panginten langkah-langkah atanapi lengkah-lengkah dina nyieun carpon. Hartosnya tinggal dipelajari, tinggal dibaca dina modulna oge aya panginten. Nah ayeuna aya pancen mandiri kangge hidup sadayana. Pancen mandirina aya 4, kahiji naon anu dimaksud carita pondok. Apa yang dimaksud dengan cerita pondok? Nu kadua naon bedana antara carpon jeung dongeng. Terus katilu ti taun sabaraha carpon asup dina sastra Sunda jeung pangaruh ti sastra mana. Terus nu kaopat mangga hidup pilarian di Google contoh judul carpon. Nah, pilarian ku hidup contoh judul carpon terus saha pangarangna gitunya. Nah ieu mungkin ditulis dina buku bahasa Sunda terus fotokeun terus kirimkeun dina Google Classroom gitunya. Nah etanya panginten dina danget ieu Bapa masihan materi jeung tugas. Barudak kelas 8 anu ku Bapa dipikanya tah mung sakitu ala kardarna materi anu tiasa ku Bapa disampaikeun ngeunaan carita pondok. Mudah-mudahan naon-naon anu disampaikeun ku Bapa aya mangpaatna kangge urang sadayana teras bisa diamalkeun dina kahirupan urang sadayana. Mung sakitu ala kadarna hai urang sami-sami wae tutup ku membacakan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakeun ku doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.